Ghost News. Nepikeun informasi aktual sareng faktual. Panonton, wewengkon Kabupaten Bandung, Jawa Barat, deui diguyah-guyah ku gempa kekuatan 3,1 Jumaah 2 Februari 2024 sonten. Lini anu lumangsung sore ieu nyaeta K2. Sanggeus isuk tadi oge aya lini anu berkekuatan 3,2. Hasil analisis BMKG pikeun lini anu lumangsung sore ieu nunjukkeun yen gempa berkekuatan 3,1. Episentrumna aya dina koordinat 7,28 lintang kidul jeung 107,62 bujur wetan. Atawa patepatna aya di darat dina jarak 30 km. Tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat dina jerona 3 km. Kanggo info anu lengkap, ihwal urang Intan Tanzania parantos aya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wilu jeung enjing Intan. Muhun, Wilu jeung enjing Dinar, abdi bade lapor ti Kecamatan Bandung, di mana lini anu lumangsung mangrupa jenis lini dangkal. Alatan kegiatan Sesar Garut Kidul di ruas kencana. Cek Kepala BBMKG wilayah 2 Tangerang Hartanto. Dampak lini anu kagambar dina peta tingkat OYAG BBMKG sarta dumasar kana laporan masyarakat. Lini ieu karasa di wewengkon Pangalengan, Ciberem, Citanjam jeung Bungbulang. Kalawan skala intensitas MMI 2 nepi MMI 3. Getar dirasakeun ku sababaraha urang. Barang-barang hampang anu ngagantung ngayun-ngayun. Nyaeta getar karasa di jero bumi. Getar karasa sapertos truk ngaliwat. Tapi dugi ka ayeuna can aya laporan karusakan wangunan akibatna tina gempa. Kuring oge bakal nanya ka warga saboderen dieu kumaha kaayaan sanggeus gempa lumangsung. Punten Ibu, sareng saha? Alia. Mohon Ibu, kumaha kaayaanana nalika aya gempa ieu, Bu? Jadi kuring nuju di dapur, kuring ngarasa lantaina aroyag. Pas kuring keluar ti dapur, kuring ningali jalma-jalma keluar ti imahna sing jerit. Jadi waktu harita kuring keur masak di dapur. Tuluy kuring ngarasa lantaina oyag sababaraha barang di dapur oge murag. Tuluy kuring keluar jalma-jalma geus lumpat keluar ti imahna. Masing-masing ngajerit. Itu Bu. Mohon. Hatur nuhun kana kateranganana. Nya. Ayeuna abdi bade ngali ka wargi saterasna. Punten Ibu, sareng saha namina? Ela. Mohon Ibu Ela, kumaha kaayaan sanggeus gempa Ibu? Alhamdulillah teu aya nu lepat abdi sareng keluarga. Tapi aya oge tetangga abdi nu imahna rubuh sareng aya nu kajepit ku gedong-gedong. Tapi alhamdulillah ayeuna tos diselamatkeun ku tim penyelamat. Hatur nuhun Ibu atas padaranana. Sakitu katerangan Panang Lutik ti sababaraha warga Kecamatan Bandung anu katarajang lini ieu. Sakitu katerangan ti kuring. Balik deui ka Dinar. Hatur nuhun ka Intan Tanzania kanggo informasina. Pamirsa hayu urang teraskeun kana warta salajengna. Parampokan eta lumangsung di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hiji ibu anu namina Newi jantan korban sareng tatu. Kapolres Ciampea, Komisaris Suminto neletakeun eta kajadian poe Kemis 16 lain Mei kira-kira tabu 18 wib korban diserang di imah. Saurang saksi mata, Miftah anu oge tatangga korban ngungkapkeun yen korban datang ngetok panto dina kaayaan tatu sareng menta tulung. Adenge aya soran nu minta tulung waktu kuring mukakeun panto. Padahal mah Bu Newi. Tatangga abdi anu keur nangtung di hareupeun panto abdi. Korban ngomong yen manehna geus dirampok. Palaku rampok ngarampas harta korban anu bentukna emas. Ngadangu laporan ieu, anggota Satuan Reserse Kriminal Piket bareng jeung anggota Ronda Polres Ciampea langsung indit ka TKP pikeun mariksa TKP. Salian ti eta, korban tatu sirah langsung dibawa ka rumah sakit KBP pikeun menangkeun perawatan medis. Ayeuna polisi geus hasil nangkep hiji palaku, tapi palaku sejen disangka keur kabur ti kota. Tapi polisi masih neraskeun panalungtikan maranehna sarta nyoba nangkep palaku sejenna. Anggota anjeun parantos mariksa TKP sareng ngumpulkeun informasi ti saksi. Urang geus hasil nangkep salah sahiji palaku. Tapi nu sejen disangka geus kabur ti kota. Urang bakal terus ngembangkeun panalungtikan urang jeung newak palaku anu disangka kabur. Pamirsa, eta pernyataan ti polisi.
Ayeuna urang ngalengkah ka beja panganyarna. Nyaeta Umi Pipik ngarespon kana beja yen putrana. Abizar Al-Ghifari bakal nikah sareng artis Irish Bella. Netizen ngalakukeun teu lila saenggeus Irish Bella resmi cerai amar Joni. Samentara eta, Umi Pipik yen ngaku manehna teu sadar aksi dijodohkeun nu netizen ngabahas ngeunaan anakna jeung Irish Bella. Pamajikan almarhum Uje siga nu teu peduli anakna dijodohkeun. Manehna oge ngajentrekeun yen Abizar bisa sosobatan jeung saha wae. Pilih aya nu hayang dijodohkeun, Allah bakal ngatur sareng abi jalmi anu rendah hati, sareng resep nongkrong sareng saha wae. Ramah janten sadayana janten babaturan. Ngeunaan asmara, Umi Pipik nagaskeun yen manehna moal maksa Abizar. Nurutkeun manehna, ieu sagemblenganna kabebasan anakna pikeun nyieun kaputusan. Eta ngan hayu anjeunna nyanggakeun anakna nyalira, anjeunna sibuk syuting oge nyiapkeun sababaraha film. Kapisah, Irish Bella oge mere respon sarua kos Umi Pipik. Anjeunna ngaku bingung ku netizen ngadadak ngacogokeun anjeunna sareng Abizar. Sanajan kitu, urut pamajikan Amar Joni masih ngarti aksi jodoh anu dilakukeun ku netizen. Ngaranna oge netizen ningal aya nu jomblo jeung nu jomblo ngerasa kuliah. Logika netizen mah mentak sirida. Salian ti Irish Bella, netizen oge nganggap yen Abizar cocok pikeun putri komedian Sule, Putri Delina. Penilaian ieu muncul saatos sareng Putri Delina nyandak foto babarengan dina resepsi pernikahan Rizky sareng Mahalini. Sakitu wae ti sim kuring. Hatur nuhun kana perhatosan tingawitan dugi karengse. Abdi Dinar Nur Hasanah ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.